Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati. Lo ayeuna bagian anu ka 31 nanya. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Oh, jadi gitunya ceritanya teh. Juragan Paredi sakula warga yang teh keur arinit ke rumah sakitnya. Ares mang kitu. Margi nenglisna cenah teu damang wartos nama. Kang Ocin moal nenglisna teh gering teh akibat labuh tadi berang kitu. Nyaha iraha nenglisna labuh itu, Kang masa can ngadenge bejana. Tanya Mang Ocin bari melong ka bojona. Sababnya Mang Ocin mah can ngadenge kana bejana. Da puguh tadi berang keur indit ka kebon. Lakeun bini suuk nepi ka sore sarta terus balik ka imahna. Teu nyimpang heula ka imah dudungana. Hae puguh kuring teh poho can mere beja ka akang. Puguh tadi berang nenglisna teh labu masa turun tina ranjang. Lantaran dina kasur ujuk-ujuk aya hileud hideung cenah ngagarayam kana leungeun. Sukuna oge dijalikeun terus diurut ku Aki Juha. Tak kitu, Kang. Bito ngajelaskeun kajadian tadi berang di imah Juragan Pardi. Aya hileud dina kasur. Bener, Kang, aya hileud dina kasur. Mun hidung buluna rancung nya terus Uden sarip dicempal ku koran. Siga nama eta hileud teh asup beureun tina jandela terus ngarayap kana kasur. Ceuk Bito nyaritakeun deui perkara hileud anu tadi. Nya meureun kitu. Hileud teh asup tina jandela. Jang Iman, Jang Jaja, Jang Upay. Ayeuna terus rek kumaha satuluyna. Nyaha ngaronda teh rek dituluykeun anta warek terus badali ka imah. Mang Ocin tumanya kanu tiluan. Nya abdi mah rek terus wangsul we ayeuna mah. Lantaran rek neruskeun deui ngaronda oge hoream sieun. Sieun pagih deui jeung juri kanu tadi ih. Jawab si Upay nyaritana tatag manehna marek terus balik. Ari Jang Iman, jeung Jang Jaja rek kumaha? Nya lamun si Upay balik mah sami we abdi oge mang. Jeung di lamun terus ngaronda meureun ukur tinggal duaan hoream keueung. Tembal Jang Jaja sarua manehna oge rek terus balik. Terus ngamun ujang duaan badalik. Saha atuh anu ngaronda? Nya si Iman we atuh sorangan cenah ngaronda. Lantaran manehna mah anak Pak RT. Jadi tanggung jawabna leuwih gede tibatan kuring duaan. Jawab si Upay beri ngareret ke Jang Iman. Naon si Upay? Maka nyebut tanggung jawab wing leuwih gede pedah anak RT. Teu bisa kitu euy ari taun teh. Sabab ngaronda mah lain tanggung jawab salah saurang. Tapi jadi tanggung jawab sakumna pangeus lembur. Sarta sararea oge geus pasti kadiliran. Lamun mikirna kawas uteuk si laing mah licik atuh kasebutna. Aya ngeunah sorangan. Ari jadi jelema mah kudu adil segala rupa oge. Buktina we atuh tadi urang dibere duit ku Kang Dani 3 lambar. Apan kuing dibagi 3 jeung maraneh. Ceuk Jang Iman rada muncereng ka si Upay. Rada keheul ngadenge kitu teh. Mang Ocin anu nyaksian gancang gagebes. Geus ulah kata terusan bisi matak jadi pasya. Tapi memang bener anu dicaritakeun ku Jang Iman teh. Ari ngaronda mah geus jani tanggung jawab sararea. Jeung deui memang kudu ani lamun ujang rek terus balik nya badali kabeh. Kami lamun rek neruskeun ngaronda sok bebarengan tah itu anu sakudunya mah. Terus kumaha ari Jang Iman? Nya lamun si Jaja sareng si Upay pade wangsul mah sami we abdi oge da teu wantun ari kedah ngidar nyalira mah. Nya ari geus muguh kitu mah sararea milih balik. Sok bae atuh ka ditu tapi naha ujang tiluan ludeung di jalanna. Ceuk Mang Ocin tumanya ka Jajaka anu 3. Ya ludeung eta oge mang, tapi saeutik. Lamun tiasa mah kumaha tuh lamun baturan ku Mamang.
Timbal si Jaja meri melong ka Mang Ocin. Namun gitu mah lain ludeng atuh jang. Yang tapi keun bae lah. Ayo ku mang dianjurkeun nepi ka imah. Ya nohon atuh mang. Cek Mang Ocin bari terus nangtung. Itu. Akang rek nganjurkeun heula barudaknya. Nyapek bae, tapi ulah lila toing lantaran kuring oge koong. Nya moal atuh. Cing kadiekeun eta batre ngarah teu poek di jalan. Cek Mang Ocin nita nyokot baterai ka bojona. Kojengkang bito nyokot baterai anu ditunda dina palang dadasor diasongkeun ka salakina. Ayo atuh jang rek badalik mah. Ayo mang, bi permiosnya abdi tiluan bade wangsul. Cek Jang Iman samemeh Indit amitan heula ka bito. Itu deui si Ipai jeung Jaja. Nyaji atuh kaditu ari arek badalik mah. Nya sanggeus nyarita kitu mah jerut Mang Ocin turun ti imah. Dituturkeun ku si Upai jeung baturna. Terus ngeureuyeuh laleumpang. Brug panto imah ditutupkeun ku bito samalah ditulakan ti jero. Mang Ocin harita nganteurkeun Jajaka anu tilu balik ka imah na sewang-sewangan. Saterusna ngagedig leumpang rek ngajugjug ka imah Juragan Pardi. Tapugu ngarasa hariwang sabab anu boga imah na keur areuweuh. Teu kacatur di jalana. Teu lila oge geus nepi kanu dituju. Sup Mang Ocin ka jero pakarangan kalacat kana teras terus muru kana panto. Geus kitu disurungkeun teu tela pageuh. Koreleng kagigireun imah bari nyorot-nyorotkeun batre. Bat kapipir reg eureun terus rarat reret. Kayaan didinya mah rada paroek jeung harieum lantaran tukangeun imah teh kebon cau. Barasat batre disorotkeun ka palebah tangkal nangka. Breh katempo buah nangka ngagarantung meuni leubeut. Ngeunying eueuh nyanyaon. Mureun ngalindur barudak mah borangan. Siganya ukur cicingalian hungkul tadi mah. Abong bebenyit ngagawekeun we hungkul ka aing teh. Keur ngeunah sare oge kahudangkeun. Cek Mang Ocin ngagreneng ngomong sorangan. Geus kitu terus leumpang muter ngurilingan imah bari tengah-tengah bisi aya anu matak nyurigakeun. Tapi teu tela tayana naon. Kaayaan didinya biasa bae cara sasari. Ya geus puguh kitu mah Mang Ocin balik deui ka hareup. Satuluyna ngingkik balik ka imahna. Sadatangna ka imah terus kaketro kana panto berai ku bito dibuka. Di mana heula Kang geuning rada lila. Tanya bito bari melong ka salakina. Puguh akang teh meureun saheula kaayaan di imah Juragan Pardi. Lantaran hariwang ari eueuh anu boganya mah. Jeung deui hayang mastikeun kana caritaan barudak teh nu nyebutkeun ningali jurig dina tangkal nangka. Terus ku akang ni teangnya. Ya komo we atuh. Terus jurigna aya tanapi eueuh Kang. Cek bito nanya meuni talete lantaran ngarasa penasaran. Eueuh akang mah teu ningalina naon. Ditinggalian meureun eta mah. Geus lah ayo urang sare deui ayeuna mah peuting keneh ieu teh. Jawab Mang Ocin bari ngerelek heai sup ka jero kamar. Bito gancang nulakan dari panto sup ka jero kamar nuturkeun salakina. Ya satuluyna mah duanana sarare tibra nepi ka isuk-isuk. Kasugri kaum dangu. Jag urang tinggalkeun heula kayaan Mang Ocin jeung Bito anu aya di lembur. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Juragan Pardi jeung anak-anakna nu tadi peuting arindit ngajugjug ka rumah sakit. Teu kacatur di jalana nya urang kocapkeun bae geus nepi. Sadatangna ka rumah sakit harita nenglisna terus dipariksa ku dokter. Ku dokter jaga anu kabagian dinas peuting eta. Juragan Pardi jeung anu sejena narungguan di luar riuk dina bangku. Sanggeus aya kana sawatara waktu dokter keluar sarta mere keterangan lamun nurutkeun pamariksaan harita mah kaayaan nenglisna teh teu kuna naon. Kanyarina anu tadi ayeuna mah geus teu karasa deui. Tapi sanajan kitu teu wakasna balik.
lantaran kudu dipariksa deui anu leuwih taliti ku dokter kandungan dina poe isuk. Sabab anu mariksa peuting eta mah lain ahlina. Nya ngadenge kitu Sararea oge nurut, sabar narungguan, da puguh hayang meunang kapastian sangkan regreg ka Sararea. Kasugri kaum dangu kocapkeun poe isukna kira-kira jam 8. Aya saurang dokter awewe sup ka jero ruangan anu ditempatan ku Nenglisna. Nya terus atuh dipariksa deui kalayan apik jeung taliti. Dikitu dikieu pikeun mastikeun kaayaan anu jadi pasienna. Rada lila kituna teh sarta mata kesel anu narungguan. Sanggeus kira-kira aya kana 2 jam akhirna dokter mere keterangan. Lamun kaayaan Nenglisna teh bener-bener teu kunanaon. Samalah jabang bayi anu di jero kandunganana oge sehat eueuh masalah. Sajabat kitu kan nyeri anu peuting karasa oge ayeuna mah geus leungit. Bisa kara-kara estu mata heran anu ngabandungan. Ya atuh ari geus puguh hasilna kitu mah dokter teh ngan ukur mere vitamin keur ngajaga kasehatan sarta dititah balik. Sanggeus rengse babayar, Juragan Pardi terus marulang deui ka lemburna sarta teu kacatur di jalana. Samemeh wanci asar geus narepi deui ka imahna. Barang jol kasampak harita aya Mang Ocin jeung Biito anu keur bebersih di pakarangan. Duanana teu barisa asup ka imah lantaran kuncina di bawah. Barang ningali dudunganna daratang gancang gura-giru ngabagiakeun. Geuning juragan tos wangsul. Kumaha kayaan salira teh Neneng? Nah, naon atuh anu karaos? Bibi teh mending ngaraos hariwang. Biito harita gancang tumanya meni hariweus-weus. Teu kunanaon Bi. Da geuning ari hasil pamariosan dokter mah abdi teh sehat teu kirang sawios-wios. Kumargi kitu abdi teh rada heran ieu teh. Walau Nenglisna jeru turun tina mobil ditungtun ku Sarip. Kitu deui Sararea jerat jeru turun. Ari Dani kebat ngasupkeun heula mobil ka garasi. Nya nyuhun we atuh nyanyeng ari teu sawios-wios mah. Reug-reug kanjanguna oge moal matak salempang. Tembal Mang Ocin milu nimbrung. Muhun Mang, abdi oge reug-reug ari tos diparios mah. Moal hariwang teuing sapertos wengi tadi. Sareng deui da ayeuna mah, teu aya anu karaos. Walau Nenglisna bari imut. Mang Ocin, yeuh gancang buka pantok. Terus engke babawaan dina mobil, akutannya ka jero imah. Cek Juragan Pardi bari ngasongkeun kunci ka Mang Ocin. Sumuhun mangga juragan. Mangga. Jawab Mang Ocin bari nampanan kunci. Geus kitu gancang muka panto sup Sararea ka jero imah. Ari Mang Ocin leos ka garasi rek nurunkeun babawaan. Sedengkeun Biito kebat ka dapur terus kaprak-keprek nyadiakeun kadaharan keur dunungan. Lantaran geus tangtu Sararea oge lapareun. Juragan Pardi harita diuk ngabaheuhai di patengahan. Dani jeung Sarip terus kacarai rek mandi. Tapuguh awakna karasa hareudang asa bayeungyang. Nenglisna jeung Neng Epa terus ngagaloler di kamar. Sakedapan mah ngadon ngareureuhkeun heula kacape. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita wanci geus liwati magrib. Mang Ocin jeung Biito geus barali ka imahna. Juragan Pardi jeung Dani sanajan harita sore kene oge tapi geus sarare lantaran ngarasa tunduh jeung capek. Sabab tadi peuting kurang sare. Ari Neng Epa harita kakarareng semandi terus disalin baju di kamarna. Di tengah imah ngan ukur aya Nenglisna anu keur diuk cunggelik sorangan bari ngurutan sukuna anu kamari tijalikeun. Lantaran lamun ditapakeun masih keneh karasa linu. Sabot keur kitu reket kadengepan to hareup ngareket kawas aya anu buka. Heulila brug harita kadenge deui sora panto ditutupkeun. Geus kitu aya sora jalma anu leumpang sigana mahmuru ka patengahan. Ceuk pikir Nenglisna anu datang teh Sarip lanceukna. Geuning Kang Sarip geus balik di masjid.
Ceuk Neng Lisna ngomong sorangan bari jongjon urutan sukuna. Tapi sanggeus aya kana sawatara waktu Sarip anu didaguan teh tejol wae. Nya terus digeruan. Kang Sarip. Neng Lisna ngageruan lanceukna tapi eueuh anu nembalan mitra. Kaayaan di imah teh simpe. Sora anu tadi lempang oge teu kadenge. Di jero imah ayeuna mah beut robah jadi asa keueung, asa tarihiseun carombrek teu matak dikabetaheun. Aya nah ka mana Kang Sarip teh? Nah geuning teu nembalan. Kajurung kurasa penasaran, jung Neng Lisna nangtung terus lempang lalaunan. Kang Sarip. Neng Lisna harita ngageruan deui ngaran lanceukna. Tapi lebeng aya anu nembalan. Dina kayaan kitu teu pupuguh ujuk-ujuk kusial beuteung karasa mules nyeri asa seueul nyelek kana hulu angen. Aduh. Neng Lisna harita nyekelan beuteungna awakna dongko bari adu-aduhan. Da puguh keur ngarasakeun kanyerian nu lain bobodohan. Sabot keur kitu torojol Neng Epa. Teh Lisna kunaon teh? Tanya Neng Epa nyampeurkeun terus nyekelan awak lanceukna. Nya atuh terus bae didiukeun dina kursi cenah nyarande. Aduh tulungan Epa. Tulungan teu kuat nyeri. Walau Neng Lisna bari terus pepelengkingan mata kuatir anu ningali. Kunaon teteh teh nyeri deui patuangan? Nya Epa aduh. Ting tulungan atuh. Nah make jeung bisa kieu nya. Ceuk Neng Epa bari garo-garo teu ateul da puguh ningali kitu teh jadi geumpeur. Aduh. Epa, tulungan. Nyeri Epa. Aduh. Neng Lisna ngajerit terus sumarurung begitari. Neng Epa jadi samar pola. Sareta terus bertek lumpat rek kabejaan Dani jeung bapakna. Teu sakumaha lila oge geus norojol deui. Bareng jeung Juragan Pardi kitu deui Dani nya terus bae nyarampeurkeun ka Neng Lisna nu keur hahargungan. Lisna, geus kunaon deui atuh ieu teh? Tanya Juragan Pardi terus murug anakna. Gek diuk gigireun tuluy ngarampa kana tarangna tempur renung ku kesang. Duka atuh Amah, margi teu pupuguh patuangan abdi karaos nyeri deui. Ampun tulungan Amah, abdi teu kiat. Aduh, kudu kumaha atuh ari geus kieu. Yang Dani, cik sok pikiran. Ceuk Juragan Pardi terus ngareret ka Dani, maksudna men tabung bolong. Ari Dani ningali kitu teh galah jadi bingung sarta teu nyaho naon anu kudu dijalankeun. Lantaran ari rek dibawa deui ka dokter mah apan sidik tadi teh kakara balik. Samalah geus dipariksa ku dokter anu ahli anu jelas hasilna Neng Lisna teh awakna kitu deui jabang bayina anu dikandungna kasebut sehat sarta teu kurang nanaon. Tapi nah ari ayeuna geus ger deui gringna teu puguh jeung teu mata kaharti. Yang Dani, tong ngahulang wae atuh cing ama bantuan mikir. Nya kudu kumaha ari geus kieu. Tinggal ieu kayaan adi maneh. Juragan Pardi harita ngomong narada nyentak. Sabab ningali Dani anu harita kalah ngajeng jenangtung bari ngahuleng. Nya kedah kumaha tuh ieu teh ama? Ugu bingung abdi mah. Jawab Dani bari melong ka Neng Lisna. Ari hatena mah puguh ningali kitu teh kacida ngarasa watir, tapi nyaho naon anu kudu dilampahkeun. Ari si Sarip keur ka mana nah teu katingali? Juragan Pardi nanyakeun Sarip anu harita eueuh di dinya. Kang Sarip paduju ka masjid tadi teh Amah. Rupina malami oge wangsul. Pameng penginten tepan heula Isya. Walau Neng Epa bari terus ngabeberah Neng Lisna anu teu eureun humarurung. Kawas anu keur ngarasakeun kanyeri anu kacida pohara. Ya akhirna mah kulahek Neng Lisna teh kapiuhan teu inget di bumi alam. Ningali kitu puguh bae atuh sararea beuki geumpeur.
Tiluana terus ngagugulung anu gering tapi saurang oge eueuh anu bisa ngubaran. Sabut keur kitu torojol Sarip anu kakara balik di masjid. Astagfirullahalazim. Kunaon deui atuh ieu telisna? Jeung Sarip harita samar pola teu puguh cabak. Lantaran sarua bingungna. Nya sabot keur kitu cengungung kadenge sora anjing babaung. Sorana meni melewung mata keung ditemaku sora Korea anu pating koceak ari ngurilingan suhunan. Crit 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 kadenge sora cihcir di sada. Paralak kana kenteng sora anu ngawuran. Ya Allah Gusti, nah ieu teh beut jadi loba sora-sora anu mata keung kieu. Nah aya naon atuh ieu teh? Ceuk Sarip bari luak liuk bulu punduk karasa pating puringkak. Juragan Pardi dan jeung Neng Epa eueuh anu ngomong kabeh nage ngabertem bari ngadedengekeun sora-sora di luar anu kacida mata keung. Teu lila pok Juragan Pardi ngomong. Sarip, cing kudu kumaha ari geus kieu, bantuan mikir atuh. Tong kala ngaharuleng bae. Jeung deui ama teh hariwang kana kayana di hidep. Nah kudu kumaha atuh pipetaeun urang. Ceuk Juragan Pardi bari melong ka Sarip. Ama, pamisaur abdi mah rupina aya anu teu beres ieu teh. Aya anu teu beres kumaha maksudna Sarip? Mohon, pokona mah aya anu teu beres. Mung abdi teu tiasa ngajelaskeun, margi sami teu ngartos. Tah kumargi kitu kumaha pami abdi bade ngangkir Aki Juha. Saha anu terang anjeunna tiasa nulungan ka urang? Walon Sarip beri neuteub ka bapana. Nyapek bae atuh jig teang ka ditu. Tapi nyahoon teu imahna. Nya abdi oge teh terang da teu acan kantos ka bumina. Maksad teh bade naroskeun we ka Mang Ocin margi tangtos anjeunna mah terangeun. Nya jig atuh ka ditu buru-buru. Nya atuh saenggeus kitu mah. Sarip harita keneh terus indit rurusuhan. Sanajan harita kayaan di luar teh kacida mata keuk. Tapi ku Sarip mah saeutik oge teu dipalire terus bae ngagedig leumpang. Rek ngajugjug ka imah Mang Ocin. Samalah rek terus menta dianteur ka imah Aki Juha. Ari Neng Lisna anu harita masih keneh kapiuhan terus diparaya, dipindahkeun ka kamar tuluy digolerkeun sarta ditarungguan ku tiluan. Di jero imah karasana kalah asa beuki keung, sakapeung katempo kawas aya anu kokolebatan, tapi barang direret eueuh nanaon. Juragan Pardi dani jeung Neng Epa seurang oge eueuh anu wani ingkah. Ngariung bae di dinya da puguh teu kuat ku sieun. Ari sabab ngadenge suara anjing babaung di tadi teu eureun-eureun. Kasugri kaum dangu. Saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Guru tak Sarip datang dibarengan ku Mang Ocin jeung Aki Juha. Sadatangna ka imah Juragan Pardi, Aki Juha terus rurat reret ka sabudeureun imah. Lantaran ceuk rarasana kawas aya anu beda. Ret ka juru. Nya terus dipelong era dalila kituna teh. Tapi didinya teu katingali nanaon. Tapi sok sanajan kitu Aki Juha geus bisa ngarasakeun amun di jero imah teh aya makhluk anu teu bisa katingali ku panon biasa. Aki Juha harita terus dititah asup ka jero kamar. Tapi bareng jeung asupna Aki Juha ngan sakolepat ditukangeun aya anu nuturkeun. Sarta terus nangtung di juru panonna mureleng ka palebah Neng Lisna anu katempo keur ngalempereh dina luhur kasur. Harita teh ditarungguan ku Juragan Pardi, Dani jeung Neng Epa. Anu ti tadi can ingkah tidinya. Manya anu gering teh ieu? Tanya Aki Juha panonna neuteub kanu gering. Geuning Aki hatur nuhun parantos krasa sumping. Leres Aki pun anak kanu teu damang teh. Ceuk Juragan Pardi beri nunjuk ka anakna anu keur ngalempreh eueuh daya. Nya geus kunaon deui budak teh? Kamari teh jadi geus sukunya diurut ku Aki. Ari ayeuna kena ku sakit naon? Puguh tadi teh saurna nyeri patuangan cenah.
Mane pepelengkingan mata kuatir sapertos anu nyeri pisan. Tapi ari ayeuna becanten kieu teras teu sadar. Cobi we atuh Aki bang ninggalkeun. Ya gitu. Cik atuh Aki nyempok. Ceuk si Aki harita terus ngadeukeutan ka denglisna anu ti tadi can eling-eling. Gap kana tarangna, geus kitu Aki Juha mundur deui ka tukang bari ungut-ungutan. Terus luak liuk nitenan kasabudeureun kamar. Tapi teu tela di dinya eueuh anu katingali saliam ti babarabotan jeung juragan Pardi sakulawarga. Nyaku nyaon atuh budak teh. Jika ji Aki menta parupuyan sakalian jeung menyanya. Keun ku Aki urang jampe bisi aya anu ti sisi ti gigir anu teu katingali ku panon lahir. Sabab nyurutkeun darasahan Aki beut asa beda ieu teh. Ceuk Aki Juha harita ngareret ka juragan Pardi sarta menta disadiakeun parupuyan jeung menyan keur ngukus. Oh, Aki teh priyogi menyan. Tapi ke antos sakedap margi di dieu mah teu gaduh jantan kedah milarian heula. Walon juragan Pardi da memang nya teu boga menyan. Lantaran tara ngagunakeun anu kararitu da puguh eueuh kaperluanna. Ya, jika atuh nyangan tapi ulah lila teuing. Mangga Aki. Yang sarip titah Mang Ocin sangkan yangan menyan. Menta we heula atuh ka tetangga anu deukeut susuganan aya nu bogaeun. Tapi lamun eueuh mah meuli we ka warung BSI. Sigana buka keneh. Ceuk juragan Pardi nitah kanu jadi anakna. Teleleda sarip gancang keluar ti kamar terus nitah ka Mang Ocin sangkan neangan menyan. Nya terus atuh harita keneh indit rurusuhan. Ari sarip kebat ka dapur rek nyieun parupuyan. Teu sakumaha lila Mang Ocin geus balik deui bari mawa menyan sagede muncang. Gok amprok jeung sarip anu mawa parupuyan diwadahan ku coet butut. Nya terus diasongkeun ka Aki Juha. Yohon Yang Ocin. Ayeuna Aki rek mimiti narekahan anu gering. Anu sajan saware wayahna di luar ulah di kamar kabeh heureun. Ceuk Aki Juha terus brek diuk sila ipis bari nyang hareupan parupuyan. Anu sawareh kalaluar tapi teu jauh ti lawang. Ari juragan Pardi mah teu incah cicing bae di dinya hayang nyaksian Aki Juha narekahan anu jadi anakna. Op Aki Juha kana menyan sarta terus dijampean. Peledug ngukus perpat menyan kaduruk haseupna mulek minuhan kamar. Geus kitu reup Aki Juha peureum, pikiranana dipusirkeun, geriem mapatkeun jampe pamakena. Tujuan hayang bisa ngobrol jeung para lelembut anu aya di alam gaib, anu teu katingali ku panon lahir. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Jelengeng ceuli Aki Juha asa katorekan. Sirahna rada lieur samalah awakna oge jadi asa bareurat. Tapi Aki Juha teu gugup lantaran nyaho lamun eta mangrupa hiji tanda tereh aya anu datang. Greyem Aki Juha jajampean deui. Katingalina meuni khusu teu lilapok ngomong. Kami bang mukakeun jalan sarta berenya honya saha ieu teh anu geus wani ngaganggu kana incu kami. Gancang sok geura tembongkeun. Ceuk Aki Juha katingalina mah ngomong sorangan. Lantaran teu katempu anu diajak ngobrolna. Sarta teuing kasaha ditujukeunna. Bareng jeung kitu ngong kadenge aya sora anu ngaharebos kana ceulikna anu netelakeun yeun manehna teh lelembut anu ayeuna ngaganggu kanenglisna sarta boga maksud rek dibawa pikeun pibatureun hirup di alamna. Ngadenge kitu gebeg atuh Aki Juha reuwas sarta terus ditanyakeun naon anu jadi sabab nu sababna. Tapi harita si Aki teu meunang jawaban. Anu tadi ngaharebos teu mere beja deui. Astagfirullahaladzim, kawasnya berat ieu mah. Si Aki ngusap beungeut terus istighfar. Kumaha maksana Aki? Sareng naon anu abot teh?
Tanya Juragan Pardi bari mencerong. Ari anu sejen ngabarandungan. Bogoh oge berat ieu teh lantaran aki can bisa nganyahoankeun kada lembut anu ngaganggunya. Sarta can nyaho kana maksudnya. Walon Aki Juha ketempo bari ngahega kawas anu capek pisan. Aduh, kedah kumaha atuh Aki? Tong waka gugupkeun ku aki rek ditarik ka handeui. Cing ka dieu aki menta heula cai herang sagelas. Ceuk si Aki menta cai herang sagelas. Mang Ocin anu diuk teu jauh ti lawang buru-buru cengkat leos nyopot cai terus diasongkeun ka si Aki. Sarta gancang ditampanan. Sok ditunda digigireun parupuyan. Nya geus kitu kop deui kana menyan sarta greyem di jampean siga tadi. Peledug ngukus menyan dipurulukeun sorana pating perepet. Asupna mulek ka luhur. Si Aki harita ngajemprak sila. Rasa jeung pikirna manteng hayang nyaho kalalembut anu ngaganggu kaneng lisna. Lantaran ku si Aki geus bisa kanyahoan. Lamun gringna neng lisna lain alatan ku kasakit, tapi ieu mah aya anu ngabanding sarta aya anu hayang ngalanyawana. Juragan Pardi kitu deui anu sejena taya anu cacarita. Gawena jarem teh bae bari ningalikeun kana pola si Aki. Saenggeus aya kana sawatara waktu. Breh katempo ku panon batin Aki Juha. Ari tadi dinya aya pasawahan ngampar, marena geus koneng tereh panen. Aya saung sarta aya dua jalma lalaki jeung awewe tapi teu sidik kana rupana. Geus kitu breh deui katempo aya hiji imah kahuruan. Aya 3 jalma anu kaduruk samalah sorana jelas kadenge jejeritan menta tulung. Ari anu panungtungan Aki Juha ningali aya saurang awewe anu keur ceurik balilihan. Satuluina ngaragrageun maneh ka jurang. Bray Aki Juha beunta terus istighfar sababaraha kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kumaha Aki? Nah tos ka uninga saha anu ngaganggu kapunanak teh. Juragan Pardi gancang tumanya bari neuteup kawasna kacida geus teu sabar. Bogoh joka teuing aki teu bisa nyaho kalalembut anu geus ngaganggunya. Lantaran manehna teu nyemongan. Ngan aki teh tadi ningali aya tetempoan anu kacida mata ketir. Mimitina aki ningali aya pasawahan ngampar terus aya saung. Di jerona aya 2 urang jalma lalaki jeung awewe tapi teu sidik kana rupanya. Geus kitu aki ningali aya hiji imah anu kahuruan. Aya 3 urang jalma anu kaduruk jejeritan menta tudung. Gusti Nu Agung. Ari panungtungna aki ningali aya awewe keur ceurik balilihan terus ngaragragkeun maneh ka jurang. Tah kitu anu katingali ku aki teh. Cik pikiranku sadarea. Nyaha naon ieu teh atuh maksudnya. Sabab aki mah teu bisa neguh. Kitu ceuk Aki Juha mere keterangan. Nurutkeun titinggaliana tadi. Ngadenge caritaan sarupa kitu Dani Sarip jeung Neng Epa silih reret. Lantaran keterangan si Aki teh teu mata kaharti. Kalah mata lieur mikirana oge. Tapi pikeun Juragan Pardi mah kacida pisan reuasna ngadenge kitu teh. Samalah lamun disidikeun mah beungeutna oge katarap tias. Ras inget kana kajadian baheula sawatara taun anu kaliwat. Itu deui pikeun Mang Ocin harita jadi inget deui ka mangsa katukang. Nya keur sajongjongan mah ngahuleng. Nyoba-nyoba mikiran anu bieu dicaritakeun ku si Aki. Ras inget deui ka Nyi Rasti anu ngaragragkeun maneh ka jurang. Mang Ocin meuni uleng mitra. Nah kajadian baheula teh aya hubunganna jeung geuringna Neng Lisna. Ku harita mah Mang Ocin oge can bisa mastikeun nya enteuna.
mitra cagelai cerita urang tunda heulanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.